Wahidina tekoseng Dikiihan ucing hideng. Aduh, kade ucing hidengnya lain coba hideng kade. Tuluy hayang minum ka anak geuat sasadu heula neng bager geulis apa jeung mamah berangkat ibadah umroh cantang tuh bisa balik deui ka dieu. Bisa jadi maot tuluy di ditu, bisa jadi balik deui ka dieu kalayan salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam ngatarik insyaallah tahun payun berangkat ke haji. Amin. Berangkat umroh. Amin. Tapi nu ngajawab salam ngalaun berangkat umroh na 20 hiji tahun deui. Mata krek dicobaan sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La ilaha illallah, la wujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Shisha. Kayak iklan lah. Ditah kieu Tribelna rada tutup, sanit tutup. Cik cik. Teu aya. Cik sa. Bismillah. Hadratul Mukarram nuku simkuring dipihormat pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda 1011 selaku pendiri ieu pasantren, pendiri ieu salokola anu secara kasat mata mah asapi manaeun, tapi mata kitu oge anjeunna bagian ti jalma-jalma anu dipika cinta ku Allah. Ieu pasantren bisa jadi sekolah, bisa jadi megah, bahkan gaduh rusunawa luar biasa. Tepuk tangan heula kanggo pimpinan. Oge anu kusim kuring dipihormat Bapak punten Ibu Kepala Dusun nu tadi parantos ngadugikeun sambutanana. Wabil khusus spesial dina enjing-enjing menjelang siang ayeuna para guru-guru simkuring di reng-rengan alumni Miftahul Huda Mananjaya Tasikmalaya ketingali di balik katuhu aya ngariung para ahli ilmu hungkul ngajajar para ulama di dieu ngabaris para kiai sareng santri sadayana anu teu tiasa ku simkuring disebatan hiji-hiji. Wabil khusus aya ketua simkuring di koordinator Jamis 5. Oge aya guru simkuring mahasuhu nyaeta Kiai Yuyu. Tepuk tangan kanggo Kiai Yuyu. Allah karim. Oge
tehilap anu kusim kuring dipihormat reng-rengan di keluarga besar Nahdlatul Ulama anu parantos hadir di nadinten ayeuna. Sadaya puji kagungan Allah, rahmat sinarang salam mugia salamina dikocor gelontorkeun kanu baris nyafaatan ka urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad, ka keluargina, para sahabat, tabiin, tabiatur dugikeun ka urang ayeuna salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana nu kumpul ngariung dina raraga ngiring bingah ngareah-reah dina tasyakur walimatus safar Kiai Mustofa sareng Ibu Betty anu insyaallah angkat nate dina dinten Minggu. Urang doakeun mudah-mudahan aranjeunna doaan sing salamet dugikeun ka tanah suci tiasa uih deui ka urang sadayana. Ala hadiniha al-Fatihah. Hadirin ibu bapak sadayana, supados bahasan teu ngaler ngidul ka ditu ka dieu, maka kusim kuring insyaallah baris nyoba-nyoba di judulan nyaeta judulna Hikmah Walimatus Safar. Oge sakantengan dumeh ayeuna dina sasih Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin urang sadayana insyaallah kenging berkah. Ketika berbicara masalah ibadah, maka ibadah teh aya anu gegedena make tanaga. Seperti contoh salat. Memang aya hate anu ngiluan. Tapi gegedena ieu make tanaga ungked-ungkedan laras kitu. Nu kieu saur para ulama disebatna ibadah badaniyah. Ibadah naon nih? Badaniyah. Aya deui bentuk ibadah teh anu gegedena make hate. Lebih ke dikrul qalbi. Maca zikir rek la ilaha illallah, rek maca Allah, rek naon bae nu dibacana, rek maca subhanallah. Kumaha masing-masing guruna masing-masing gegedena dina hate nu kieu disebut ibadah qalbiyah. Aya deui bentuk ibadah anu ibadah ieu teh teu cukup ku hiji, lain ngan ukur butuh hate anu khusyuk, lain ngan ukur butuh fisik anu kuat, tapi di samping eta butuh deui dana anu gede. Tah ieu nu disebut ibadah haji teh atanapi ibadah umroh. Cik sim kuring rek nanya ieu ngaharuleng kieu. Bu, kan tos umroh. Hajian. Hajian. Teu acan deui nya. Mudah-mudahan tahun payun sing tiasa arangkat. Amin. Amin. Ketika berbicara ibadah katana suci, maka mau tidak mau di dieu urang teh kudu nyiapkeun sakurang-kurangna tilu perkara anu tadi. Hiji, siapkeun hate anu bener sing lurus dina niatna. Nomor kadua, siapkeun fisik, siapkeun tenaga. Naon sababna? Sabab di ditu urang rek ngalaksanakeun ibadah teh lolobana gegedena make tenaga. Oke nu katilu urang kudu nyiapkeun harta nu disebut ibadah maliyah teh ya. Sabab ongkos ibadah haji teh teu cukup saeutik, tapi ongkos mah kartos manawi resep ari ningali ibu-ibu teh sok kararompak kieu. Masya Allah, ibu-ibu mahnya dina segala rupa kegiatan besok araraya, besok mingguan ibu-ibu laras deh, besok bulanan sing tarik bu ngarah kadengian kula laki anu sok mingguan, besok bulanan, besok arisan, anu sok ngaju ka warung para bebeja, anu sok nyopot duit tina dompet salaki.
Nah, ibu-ibu deui bae. Tapi teu sadaya ibu nu hadir di dieu mah insyaallah ibu-ibuna salehah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marep. Ke bakal caang deui. Teraskeun wios kikieuan. Tarik we. Tarik ya. Mantap. Ya, cekap pakai ieu lah. Mana obat. Alah, tetulus dagang obatna. Hadirin ibu bapak sadayana. Wih deui jadi ibadah teh aya anu gegedena ku harta, aya ibadah anu gegedena ku hate, aya deui ibadah anu gegedena ku awak. Ngan sakalian umroh kata Nabi haji mah wayahna nu tilu ieu kudu kumpul tiluan. Bu, ibu, lumpat ayeuna karena judul anu tadi. Segajan karena judul urang ngaoskeun heula shalawat. Malah mandar ieu Kiai Mustofa sinareng Ibu Beti teh sakedap deui bade ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab teu sakur-sakur jalma nu geus boga niat anu hayang bisa nepi ka ditu. Di Simkuring we contoh aya anu parantos beres daftar umroh pangaos 35 juta geus dibayar sagalana. Ari PT begitu lagu pemberangkatan pisana teturut akhirna terjadi berangkat. Naudzubillahi min aya deui jalma teh anu mayar geus bisa ditingali tos aya tiket geus beres tapi begitu waktu pemberangkatan manehanana ngadak-ngadak gering jadi tetulus berangkat. Masya Allah. Tah ayeuna Kiai Mustofa sareng Ibu Beti secara nalar mah teu aya ngimpi-ngimpi acan rek berangkat ka tanah suci ngan ukur ngagalindeng dina manah rindu ka Rasul. Kasim kuring teh ngaharewos Kang cenah ieu teh duka kunaon terus-terusan asa dirundung rindu teh ka Kangjeng Rasul. Ketika disebat jenengan Rasul ngadak-ngadak berbei cai mata cek sim kuring dijawab Kang ulah aneh ulah salah akang sakedeung deui bakal dipanggil ku Kangjeng Rasul dipanggil ku Allah jadi tamuna Allah. Alhamdulillah. Tak kurang salawat heula. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika bil barakah sadayana bar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
alaika. Ibu sunaan ulah bu, sunaan ulah. Hei Nabi salam kasadira, hei Rasul salam kasadira, hei kakasih salam kasadira. Rahmat Allah muga kasadira. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sanaos sentekan tos tepang sareng salira nu janten junjunan abdi sono hoyong nepangan kasalira di kaca ketan. Ya Nabi salam Alaika. ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Di Madinah kuburan sadira anu janten tujuan sadaya siang wengi teu aya lirena mararaca sholawat kasalira. Ya Nabi salam Alaika. ya Rasul salam alaika. Ya Habib Salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak sadayana ulah aneh lamun lagam sholawat sok beda-beda. Lamun di Indonesia mayoritas sok nganggo teh sholawat Gus Dur. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa darajati atfataya diratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ngan lamun pindah we ka Malaysia geus beda deui. Biasana sok pake lagu cindai. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratan alami ya uhailal judi wal karami. Ngan lumpat we ka Cina geus beda deui make lagam najatli. Ya Nabi salam alaih jreng jreng jreng. Ya Rasul salam alaih. Ya Nabi salam alaih. Ya Rasul salam alaih.
Aidina teh koseng Dreng dreng dreng. dikiihan ucing hideng. Dreng dreng dreng. Aduh, kade ucing hidengnya lain jubah hideng kade. Tuluy hayang minum pas diasaan pahang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Geus ulah panjang teuing kembali ke Top. Jadi tadi teh hikmah tina walimatus safar. Nomor kahiji ibu bapak sadayana, hikmah tina walimatus safar teh adalah lisilatil arham. Didinya aya bentuk silaturahmi. Alhamdulillah kurang tehnya jadi kararumpul ngariung di dia. Tadina tara penak kuasilahna walimatus safar ieu jadi penak alhamdulillah. Kan ibu-ibu ge sok silaturahmi ka tetangga leres. Kan kadang-kadang silaturahmi nate pas keur aya butuh hungkul. Trok 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 assalamualaikum waalaikumsalam. Geuningan ece nya. Aya naon ce tumben. Kan ibu teh bari ngaharewos. Manawi aya artos tiis. Sok itu. Kajian silaturahmi keur aya kabutuh. Halo. Aya nu kitu teh. Jadi lamun silaturahmi ieu didawuhkeun ku Kangjeng Nabi. Sakurang-kurangna dua nu bakal dipikeun, hiji panjang umur, nomor kedua jembaris. Matak alhamdulillah kumpulna ngariung urang di dieu nya ayeuna. Urang sumping ka dieu. Hadiran walimatus safar di dia ngandung silaturahmi. Yakin bahwa Kangjeng Nabi matara ngabohong, bahwa janji Allah matara sulaya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah matara sulaya kana janjina. Yakin teh Bu? Yakin? Alhamdulillah. Nomor kedua, hikmah tina walimatus safar teh nyaeta litasoduk, sejak silih sodakohan. Non panna silih sodakohan sabab dideuhkeun ku Kangjeng Nabi tinggal dina kitab Ihya Ulumuddin bahwa 40 poe jalma nu munggah haji atanapi umroh, jalma anu berangkat ke tanah suci doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Otak ulah gagabah. Otak sok seueur Kang, doakeun abdi. Doakeun naon abdi teh keur gede hutang. Hayang sing kabayar. Wios nyongkeun doa kitu. Wios mangga. Teu sawios. Da sabab ieu nu rek berangkat ka tanah suci teh rek ngalaksanakeun bagian tina rukun Islam anu nomor kalima haji atanapi umroh. Ari haji mah haji gede, umroh mah haji kan lumayan menang materi tadi tuh di Kiai Dede. Buka dina kitab Riyadhus Shalihin, bahkan aya dina kitab Hadis Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi. Kade ibu pilih pahili, aya Imam Nawawi, aya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ari Syekh Nawawi Al-Bantani mah nyaeta ulama besar asal Banten Indonesia anu mendunia. Seueur karya-karyana lain dan ukur puluhan tapi dugikeun ka ratusan. Ngan diantawis karyana aya nu paling fenomenal nu sok dikaji di tiap-tiap pesantren, bahkan keur pelajaran tingkat ibtidah nyaeta kitab Kasifatus Saja. Leres eta mah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kasifatus Saja anu mangrupakeun syarah tina kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Ada rasan krek 2 menit ya ngobrol teh. Keun atuh urang gerendegeun nya. Ari ieu mah nu dimaksud Imam Nawawi anu parantos ngarang kitab Hadis Arba'in. Jenengan aslina Imam Nawawi nyaeta Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damiski. Anjeunna lahir tahun 630 Hijriah bertepatan jeung 1233 Masehi, wafatna tahun
genep Hijriah bertepatan jeung 1277 Masehi, yuswana 45 tahun, wafatna ulama besar. Kira-kira jadi ulama besarna keur yuswa sabaraha? Masya Allah. Kumaha hari urang mah usia 40 tahun teh bujeng-bujeng nyieun karya anu bisa manfaat ke umat. Kan saalit lah nu bisa kitu. Dibere leuwih we dina milik, dibere leuwih dina milik, dibere leuwih dina rezeki, kalahkah dipake kawin deui. Aya nu kitu teh? Aya benerkeun. Keun ari urusan kawin mah nya. Dalam berbicara masalah kawin, ibu kusim kuring sakali dibejakeun ku konteks ayeuna secara ilmu fikih nu meunang kawin deui teh ngan ukur opatan. Hiji, pejabat bisa adil ku jabatanana, nomor kedua agnia bisa adil ku hartana, nomor katilu nyaeta ulama bisa adil ku elmuna, nomor kaopat nu gelo. Ayeuna lamun kari-kari ulama lain, pejabat lain, nu beunghar lain berarti nu gelo. Cik kuring rek nanya ka ibu, ari salaki ibu pejabat lain bu? Sing tarik karah kadengeun. Salaki ibu nu beunghar lain, salaki ibu ulama besar lain. Kari-kari salaki ibu hayang nyandung berarti salaki ibu teh tak gitu tinggal ngaca ya. Kembali ke dina kitab hadis arba'in diterangkan bunyal Islam ala khamsin. Saur Kangjeng Nabi, Islam teh diadegeun aya 5. Kan tina nu 5 ieu aya anu lebih mendasar nyaeta salat. Contoh, tinggal kapayun kadayana. Ieu ketika gambaranana ieu adalah agama. Gambaranana nu 5 ieu adalah rukun Islam. Ketika ku urang di Cepengan, contoh lamun teu aya haji atau umroh, cokot haji jeung umrohna anggap diacungkeun leungeun hiji. Pertanyaan anak, ieu botol masih kacekel teu? Agama masih keneh nanyeun. Ayeuna lamun dicoplokeun henteu jakat, agama ieu masih keneh kacekel teu? Botol kacepengan keneh teu? Ayeuna coplokeun deui puasa, agama masih keneh aya teu? Tapi lamun ayeuna dicoplokeun salat, naon anu kajadian? Jalma anu ninggalkeun kana salat sanajan ibadah haji na tiap tahun, sanajan ibadah umroh na tiap bulan, zakatna teu pernah kaliwat, puasana teu pernah telat, tapi teu galaksanakeun salat. Sabab saur Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nu pangheulana rek dihisab teh dina poe kiamat adalah salat. Tuh jadi we murah ka dieu. Teraskeun ieu. Kayak tuh samenit deui nya punya. Tah, uih deui tadi teh. Nomor kahiji teh silaturahmi. Nomor kadua sejasili sodakohan. Sejasili sodakohan kumaha? Heeh kan kita geus beres ieu teh dibere dahar ibu teh. Leres teh. Men biasana ibu-ibu jeung bapak-bapak kajalmaan nu rek ibadah haji atanapi umroh osok marere doa gitu. Heeh doa jeung doa deui. Ieu mah duit we hayo. Biasa mere doa mere duit teu naon sabab hayang barokah. Diijabah di tanah suci mah leuwih di ijabahna sabab di tempat ijabah. Jadi aya tempat ijabah, aya waktu ijabah. Sanes berarti di dieu teu aya nu diijabah sanes. Kan di ditu mah makom ijabah. Bu, Ibu, kembali ke jadi nomor 2 teh naon cenah? Silih sodako. Ari sodako kahadean atanapi sanes? Kahadean. Bahkan di sisi lain tur Kangjeng Nabi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah teh bisa nolak karena balai. Lamun teh mah boy ayeuna ibu rek ditakdirkeun ku Allah teh labuh, geus labuh teh tuluy ka rumah sakit tuluy mah.
tapi kuwasilahna rajin sedekah, kuwasilahna rajin ngalaksanakeun sedekah, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Oge hayang nitipkeun duit keur anu rek berangkat ibadah haji ibadah umroh hayang kapake di ditu. Masya Allah, bisa jadi ieu teh nolak balai ibu terjadi maut, ibu terjadi cilaka ku gara-gara soda. Yakin hadis Nabi. Eta nomor kedua. Nomor katilu terakhir berarti lamun geus nomor katilu tereh be gitu. Nomor katilu hikmah tina walimatu safar teh adalah ad-du'a. Dirinya teh ngandung doa nya nu tadi teh anu geus kasebutkeun. Kumaha pangna ngandung doa? Jalma anu berangkat ibadah ka ditu, di ditu teh ngalaksanakeun ibadah full. Aya nu 8 dinten, aya anu 12 dinten. Dugi Kiai Mustafa sabaraha dinten? Hah? Aya nu 8 dinten di ditu. Biasana upami 8 dinten ieu teh dibagi 2, 4 dinten di Mekah, 4 dinten di Madinah. Ari makom Rasul ayana di Madinah. Lamun di Mekah kurang teh rek ngalaksanakeun ibadah umroh. Simkuring nembe 2 kali ka tanah suci. Nu kahiji berangkat umroh di Payun, nomor kedua berangkat hajian kamari di tahun 2023. Janten pembimbing ibadah haji di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Gratis aya nu mang bayarkeun. Jaba balikna dibere duit dibayar. Di ditu teh ibadah Bu. Masya Allah korek teu dijabah kumaha doana. Teu aya anu diemutan. Jeung ulah emutan naon. Jadi ge Kang Mustofa teh begitu berangkat sareng istri. Di dieu teh kudu cul sagala rupa ulah aya dikaitkeun hate kana haliah dunia nu aya di leumpur. Ka anak geuat sasadu heula, neng bageur geulis. Apa jeung mamah berangkat ibadah umroh can tangtu bisa balik deui ka dieu. Bisa jadi maot tuluy di ditu, bisa jadi balik deui ka dieu kalayan salamat. Da seueur anu pupus di ditu waktu simkuring ibu di ditu kararasan yandak kloter 16 di KJT Cirebon. Anu pupus aya 5 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata palabah dia doa. Karena nu rek berangkat ibadah ke tanah suci mah diijabah doana ku Allah, lain ngan ukur rek ilit bahkan balikna oge diijabah doana ku Allah. Ngan urang salaku manusia teu aya lepatna saling ngadoakeun leres. Patak urang doakeun ieu sebagai penutup ieu pangaosan, urang doakeun ieu pangersa Al Mukarram Kiai Mustafa SPD MSI oge Ibu Betty SPD, mudah-mudahan aranjeunna angkat ka tanah suci ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kasalamatan. Amin. Amin. Saja beti kitu tiasa kalaksanakeun ibadah kalawan mabrur. Amin. Amin. Tiasa uih deui ka urang ka Indonesia, uih deui ka tanah air, melaksanakan aktivitas seperti biasa, mimpin ieu pasantren sakumaha biasana. Amin ya robbal alamin. Eta lah aya pantun hiji deui wios. Ikan sepat, ikan gabus, ikan cucut, ikan tawar lebih cepat, lebih bagus karena perut sudah lapar. Billahi hidayah wa taufik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.